Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wal Asfahani ay rawa al Asfahani aidan. Tos ngeriwayatkeun sa Imam Asfahani oge, annadimu ari jalma nu nalangsa teh eta yan tadiru bakal nganti-nganti nadin minallahi ti Allah rahmatan kana rahmat. Wal mu'jizu dari jalma anu ayeuna sombong mah nu ujug mah eta yan tadiru bakal nganti-nganti atau napi ngadago-dago itu si mujib al makta kana benduna Allah. Jalma tobat mah nalangsa ari nu nalangsa mah bakal ngadago-dago rahmat Allah sugana sok sanajan loba dosa urang kieu ge ku tobat mah atuh urang diampura dosa. Beda jeung mujib keur mah berdosa terus nepak dada nu aya bendu Allah. Wa alamu kedauning ngaranjeun kabeh badallah pirang-pirang hamba Allah anak kula amilin saesuna saban-saban jalma nu beramal. Setiap jalma nu beramal eta sayuqaddamu bakal di haturkeun tanapi dipintonkeun naon ala amalihi kana amalna itu si kula amin. Setiap nu beramal pasti bakal ditembongkeun hasil pagaweanna. Walayah ruju jeung ayeuna moal kaluar si kula amil minadunya tina dunya hatta yaro sehingga ningal kula amil husna amalihi kana sae amalna itu si amil waswa amalihi sareng awon pagaweana itu amin. Anu bener-bener tobat mah katempoan cenah alus jeung gorengna amalna teh. Alhamdulillah cenah ayeuna mah bekas preman teh ayeuna mah di masjid wae tuh bisa tempokeun. Wa inal amala jeung saesuna pirang-pirang amalan eta bi khawatimiha kalawan pirang-pirang panungtunganna itu amal. Amal mah kumaha finishing. Bet bar sisa wae ahli ibadat finishingna tungtungna suul khotimah. Pira ungeuk ka iblis ka setan bodas. Aja lencang di mana? Tak finishing menentukan. Walailu wan naharu matiyatani jeung ari peuting jeung beurang eta matiyatani jadi dua tutumpakan. Pasinu make sing saraya aranjeun kabeh asairo kana ayeuna berjalan. Alaihima kana luhureun itu layal jeung nahar ila lahirah dugikeun ka akhirat. Pakekeun peuting jeung beurang teh jiga kendaraan menuju akhirat. Wahdaru jeung ayeuna karasieun aranjeun kabeh taswif kana taswif ngengke alus ieu kerjieun ieu jeung khutbah jumaah ya tah hade painal mauta mangka saesuna maut eta yati bakal datang maut magtatan bari kaget saketika. Walayak tarona jeung ulah nipu walayak tarona jeung ulah ayeuna kitu nipu temenan sadukum salah sarija aran kabeh katipu katipu sadukum salah sajajeun kabeh bihukmillah kalawan ayeuna hukumna Allah atanapi hikmahna Allah. Aja wajala painan naro mangka saesuna neraka eta aqrabu leuwih deukeut ila hadikum ka salah saja aranjeun kabeh keun da Allah mamaroh mah kewe dewe tobat mah Allah mamarohin jelema sok cerewet mah ayeuna mah hura-hura we lah katipu kitu. Benda Allah maha anu maha Allah milahnya. Min syirokin alihi tinimang tali sendalna itu aha. Neraka mah leuwih deukeut ka salah saeun kabeh tinimang tali sendal. Tali sendal tincak ngapat jeung suku. Deukeut si neraka. Suma qaraat ras ayeuna ngaos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamaya mamiskola darrotin khairu yarah maya mamikola darrotin syarru yarah
Cing sajaman beramal itu man kalawan sagede ayeuna sireum hideung kana kamal kasayan yarahu mangka bakal ningal man kana itu khair. Cing sajaman amal kalawan saberatna ayeuna sireum hideung syaron ayeuna kagorenganana yarahu ningal itu man geus syaron al-jazalah 7-8. Wa Tobroni sareng ngawakeun hadis Imam Tobroni aya ahrojah Tobroni. Bisa nadin sayin kalawan sareng saya lakin pi tetapi na eta tetep itu sanad in kiton ari in kito pegat. Atay buminadan biari jalma tobat tina dosa eta kaman ladan balahu saperti jalma anu teu boga dosa eta maujud lahu kitu man. Warawahu jeung ngariwayatkeun ka itu hadis Al-Baihaqi Imam Baihaqi min tariqin akhara tina turuk atana pi jalan anu sejen. Wajada sareng nambihan Baihaqi wal mustaghfiru minad dambi jeung ari jalma nu nyungkeun pangampura tina dosa wa huwa ari itu mustaghfir teh bari itu mustaghfir teh eta mukimun aleh anu tetep ngalanggengkeun alih kan itu dambi. Oh iya barang eta kal mustahzi seperti zaman ngageuh-geuhkeun ngagugoyonkeun bi rabbi ka pangeranana itu mustaghfir tobat sambal engko tobat istighfar tapi teu daek eureum berarti teu ikhlas teh eueuh nadam eueuh ikhlas hanya di bibir saja. Wa Ibnu Hibban ngariwayatkeun hadis Ibnu Hibban pisaina Sahih Ibnu Hibban wal Hakim sareng Imam Hakim wa sahahu nyaekeun Imam Hakim kana ieu hadis an-nadamu taubatun ari nalangsa teh nyesel teh eta tobat. Aya annahu tegasna saestuna itu nadam teh eta ma'adzamu arkaniha gede-gedena pirang-pirang rukun tobat. Kakhobari al-hajju arafata jika hadis al-hajju arafata ari haji teh eta arafah maksudna ma'dhamul hajj arafatun gede-gedena intina puseurna haji teh hadir di padang arafah. Ketika jalma haji yang teu hadir di arafah sanajan geus ayeuna kitu sa'i geus tawaf tapi tadi arafah mah teu disebut bab gegedena eta jika tobat aya gedena naon tina menyesal heula tina menyesal ke bakal timbul ikhlas bakal timbul istibro gitu istighfar wala buddha sareng teu meunang teh pinadami tina ayeuna nalangsa teh naon ayakuna aya itu nadam teh tamin haisul maksiyah tina sakira-kirana nebihan maksiat wa qubiha sareng goreng na maksiat wa khofi qabiha jeung sieun siksaanna itu maksiat. Jadi nalangsa teh sieun maksiat goreng na maksiat sieun siksaanna maksiat bihilapi berbeda kalawan itu nadam dinawi hatkin kalawan saumpamana ngaruksak aw diaimalin atanapi nyanyiakeun harta alal maksiati kana maksiat aw nahwi dalika atawa umpamana itu nahwi hatkin. Naon cenah euy bet eureun ieu lebar cenah euy duit cenah euy pake wae judi. Atuh lain alasan nadam. Wal hakimu kana Imam Hakim wasahu nyaekeun hakim kana ieu hadis lakin pi tetapina eta tetep ieu hadis sakitun ari gugur. Alimallahu aya mana? Aya mah teu? Aya nya? Ma alimallahu kitu nya ngana. Ma'alimat tepati pede uninya sa'allahu kusya Allah min abdin ti hamba nadamatan kana nalangsana
ala dzanbin sabab di hareupeuna ya ilah biasana mun ilah mah barangna di luhurna jeung napi ieu eueuh kadoan alim Allah mah langsung ila goparo aing ngahampura Allah lahu ka itu abdin qabla ayastagfiru samemeh ngahampura minta pangampura itu abdin ka Allah minhu itu dzanbin tepat-tipati Allah uninga kana nalangsana hiji hamba atas perbuatan dosa na lintang teh Allah bakal ngahampura eta si hamba samemeh minta pangampura berkat nadam wae cek paribasan bener mah geus dihampura wa muslimun ngayakeun hadis Imam Muslim wa garulan ti Muslim waladi nafsi biadih demi zat anu ari awak kaula teh aya dina kakawasaan ladi laulam tadlubu lamun mah andai kata teu megawe dosa aranjeun kabeh wa tastagfiru jeung teu menta pangampura aranjeun kabeh atap kana tadlubu la zahaba yakti bakal ngaleungitkeun insyaallah Gusti Allah bikum ka aranjeun kabeh mun masalaman dunya jalma ayeuna teu boga dosa istighfar ke Allah bakal dihancurkeun dalam dunia nya atuh moal berlaku sifat al-ghaffar na Gusti Allah teh ari jalma ari cerik kabeh mah ari ibadah kabeh anu dosa nanggunana sifat al-ghaffar na Allah dihancurkeun ku Allah walaja jeung yakti bakal ngadatangkeun Allah biqaumin kalawan kaum goerikum salanti aranjeun kabeh yudnibuna nu migawe dosa itu kaum wa yastaghfiruna jeung minta kapangampura kaum Allah ka Allah bakal dijieunkeun ku Allah kaum anu berdosa minta pangampura kakara berlaku asma al-ghafarna Allah teh payagfiru maka ngampura Allah laum giru kaum wa muslimun aya ahroja muslimun laisa ta yasadun hiji jalma tahabal wa bika cinta ilaika itu ahad non almatu pangalam minal ti Allah min ajli dalika kitu tah tina arah-arahna itu laisa don madah nafsa madah alam itu Allah tu menerima ka ahadin Allah nafsu kadatna Allah walesa sareng teh aya sadun hijama agyaro anu leuwih nimurukeun atanapi ngajarikeun cemburu itu ahad minallahi ayeuna ti Allah min aji dalika tina ara-ara itu laisa ahadun haramang haramkeun Allah al fawahisya dina pirang-pirang kagorengan anu paling timuruan mah Gusti Allah kulantaran Allah paling timuruan Allah ngaharamkeun kagorengan nu paling maha muji mah Gusti Allah kulantaran Allah mamuji Allah ayeuna ngalem ka mantenna walaisa sareng taya saduni jalma taba leuwih dipika cinta ilaiki tu ahad non al udru udur alasan minallah itu Gusti Allah min ajalika tina sabab arahing itu laisa ahadun anjala nurunkeun Allah alkitab wa arsala alkitab kana kitab wa arsala jeung utus Allah arsula ka pirang-pirang rasul lantaran ayeuna jalma masuk beralasan matak Allah nurunkeun kitab jeung ayeuna rasul karnaon keur alasan ke Allah pancen urang teh geus turunkeun Al-Qur'an keur maraneh teh rasul-rasul diutus kurang naon deui cenah urang mah wa muslimun 6 roatan al-Fatihah.